Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh Saya hari sehat mah. Ya. Orang biasa hadir dia. Tapi di sekolah saha nu datang tumping bisa hadir saha. Ade aya. Iya Pak. Tapi Ada Pak. aing aing kemana aing? Aya. Lah Cempaka hadir Cempaka. Pak. Dede hadir deh. Ayah Bapak, ayah. Diani. Diani. Ya Diani. Fitria hadir Fitria. Ayah Bapak hadir. Jadi dina pangajaran ayeuna anu kan hadir di kelas teh nyaeta Diani nya. Eta saat diajar biasanya orang sok ngadu heula. Sok ku KM dipimpin. KM na teh nyaeta ade sok dek dipimpin heula ngadu ade. Mohon Bapak. Kanggo barai sadayana satacan urang diajar langkung sae kanggo miharep kaberkahan dina ieu pangajaran ku cara ngadua dina jero mana sewang-sewangan. Ngadua di kawitan. Rengse. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan doa nu di panjatkeun ku urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Barudak alhamdulillah urang bisa hadir di kelas kusabab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kusabab itu urang salawatna kudu syukuran karena eta nikmat Allah. Nyatana nikmat sehat jeung nikmat kesempatan diajar. Kusabab di luar loba pisan babaturan hidup anu kan bisa hadir di kelas, kan bisa hadir di sekolah pikeun diajar. Nah, kusabab itu urang kudu semangat diajar, hidup kudu nyaan soson-soson diajar nanya. Mudah-mudahan soson-sosona hidup diajar orang bakal jadi jalma anu manfaat di kenalarea. Amin ya rabbal alamin. Tah, barudak ayeuna urang diajar ngeunaan pupujian ya. Nah, ngeunaan pupujian hidup pasti apa pupujian? Apa itu pupujian? Terang Pak. Terang Pak. Nah, biasanya di mana nusuk aya pupujian teh? Di masjid-masjid atau madrasah Pak. Di madrasah. Di madrasah. Di musola. Nah, di musola gitu. Nah, terus jadi eta teh memang pupujian mah sok aya di masjid, di madrasah atau di musola. Nah, jadi urang salaku muslim kudu hadir gitu nya lamun aya acara di masjid. Ulah ngeromoe di imah. Terus dina diajar pupujian ieu teh hidup dipiharep miboga paham ngeunaan naon ari pupujian gitu. Tuluy hidup oge apal naon wae nu kumaha ari struktur pupujian. Satuluyna hidup ge diperdi apal kana wangun pupujian. Satuluyna lamun geus apal eta gitu nya hidup teh apal kana rupa-rupa leusi pupujian gitu. Nah, saacan urang diajar atawa ningali kana videona nya. Jadi sadeung deui Bapak erek mintonkeun nya video ngeunaan salah saji contoh pupujian gitu nya zaman ayeuna. Tapi saacan hidup ningali video, ku Bapak dibagi heula kelompok nya. Nah, jadi aya 8 urang pan nya. Hidup teh aya 8 urang jumlahna. Jadi ku Bapak dibagi 2 kelompok nya. Nu kahiji kelompok Durma. Nu kadua kelompok Asmarandana. Naon ari Durma teh, naon ari Asmarandana teh? Aya nu apa? Dina Wanda naon? Pupuh Pak. Ada pupu. Ya, tapi apa ya, terus deh. Jadi Durma jeung Asmarandana teh eta teh ngaran pupuh. Jadi hidup dibagi kelompokna dumasar karena ngaran pupuh. Kelompok hiji Durma nyaeta anggotana nyaeta Ade, Ai, Cempaka jeung Dede. Nah, patutnya ieu opatan ieu kelompok Durma. Ya. Cempaka kelompok naon teh? Durma Pak. Ya, pinter. Satuluyna kelompok Asmarandana. Asmarandana nya sesana nya nyaeta Api, Diani, Dewi jeung Fitria gitu ya. Nah, jadi Fitria kelompok naon teh? Asmarandana Pak. Ya, betul. Nah, ini urang tingali, urang regepkeun nya contoh pupujian anu dipintonkeun ku Bapak. Ya. Saya nu video anu ku Bapak rek ditingalikeun sabenerna mah video sholawat badar di Ben Wali gitu nya.
Tapi kusabab ieu aya kendala teknis, duka jaringan, duka kabel, duka naon gitunya ieu terbiasa di ieu keun, terbiasa ditintonkeun. Nah, tapi hidup apalnya salawat badar Wirahma Ben Wali. Ayeuna ku Bapak di naon istilah nama dibagikeun lembar kerja atau LKPD. Ya, ku Bapak dibagikeun. Sok dibagikeun ka dua kelompok eta gitu. Ya. Nah, LKPD-na. Terus saya LKPD-na. Atau saya Pak. Ya. Nah, didinya aya sababaraha pananya, coba tingali ku ide. Jadi aya pananya nu kahiji naon ari pupujian teh gitu. Ya. Eta pananya kahiji, pananya kadua tingali dina LKPD nu kadua teh nyata naon bae struktur mulai dina pupujian. Pananya nu katilu nyata nu kumaha bentuk pupujian teh gitu. Ya. Anu pamungkas, pananya nu pamungkas nyata naon bae rupa-rupa eusi dina pupujian gitu. Eta aya opat pananya dina LKPD. So ayeuna hidup sakumaha tadi geus dibagi kelompok ku Bapak gitu nya. Aya sabaraha kelompok tadi teh? Aya 2 kelompok. Ya. Terusnya pertuisian LKPD-na. Barudak? Pertuisian. Atos Pak. Ya. Nah, coba di kelompok Durma, saha nu rek ngawakilan anu rek ngajawab pananya tadi, aya opat pananya tadi. Anu kahiji, Mohon Pak, ari bade ngawaler patarosan kahiji pujian teh nyaeta biasana ayeuna di masyarakat Sunda. Terus dihaluangkeun biasana diieukeun di masjid. Pujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyokok kana ajaran Islam. Mungkin kitu nya padadan. ya benar teh. Ya siga kitu pupujian teh. Dulu di kelompok sejen bisi anu aya boga kamandang nu sejen, aya kamandang sejen. Di Tokpit. Mohon. Sami Pak, pupujian teh puisi anu eusina aya doa-doa sareng nasehat-nasehat dikeun urang. Nah, Kami kan gitu Pak. eta aya tambahan ti Api. Jadi naon eusi pupujian teh aya doa cenah gitu nya. Aya pangajaran. Pak pami datang geuningan Pak ari rumpaka pupujian teh aya 8 Kang. Eta strukturna kitu Pak. Bener deh eta maksudna. Jadi nu kahiji tiap jajar teh aya 8. Nah, eta strukturna. Naon deui? Sok Fitria. Iya Bapak biasana sok Purwakanti Suraa. Ya. Struktur nu kadua aya Purwakanti nya. Purwakanti, anu apa nama Purwakanti? Fitria, naon Purwakanti teh? Jadi secara vokal ditungtung unggal pada lisan teh. Ya, benar. Ya, aing kumaha aing aya kamandang sejen, aya atawa nambahan ada duluan. Sami Pak tadi sareng Fitria janten aya Purwakanti, janten tadi teh bade ngawaler pengertian Purwakanti. Ya, mohon aing Fitria. Eta nu kadua. Aya kitu kira-kira strukturna naon deui? Dina sabaitna tadi aya sabaraha? Aya sabaraha jajar? Biasana Sabaraha opat. jajar tadi? Biasana opat ya. Ya. Nah, benar Fitria. Jadi aya opat. Jadi sapadana atau sabaitna teh aya opat jajar, aya opat padalisan. Dina tungtung padalisan aya Purwakanti. Biasana sarua Purwakantina. Gitu nya. Nah, eta strukturna. Tuh, euy tina tiap jajarna aya aya 8. Nah, eta pananya nu kadua dina LKPD. Eta tinggal deui, cenah pananya nu katilu dina LKPD. Wangun aya nama. Wangun pupujian teh kumaha? Aya nu apal? Puisi sanesnya Pak bentuknya pupujian teh. Mohon ugeran. Jadi wangun ugeran. Wangun puisi. Mohon ugeran mohon Gitu. Pak. Ya. Nah, benar aing. Nuhun aing. Nu sajen aya kamandang, aya nu nambahan wangunna. Sok Dewi. Biasana teh eusina teh osok mujinya ka Allah gitu tah eusin teh pangajak urang pepeling lah gitu meureunten ka Gusti Allah ka naon teh ka junjunan urang gitu urang teh kudu muji syukur biasana teh eusi naon teh dina wangun pupujian mah. Ya, benar Dewi. Nuhun kamandangna kita ngadeudeula nu sajen. Eta pananya nu katilu. Ayeuna pananya nu kaopat, nu pamungkas eta naon wae rupa-rupa eusi. Naon wae eusi pupujian teh
Tadi sebenarnya geus sebat kasebut nya ku Dewi tadi ya. Eusina teh naon? Coba kelompok aswaranjana. Oh, cempaka ya, cempaka. Tadi Pak, atau didulikeun ku Dewi Pak, aya ngeunaan muji ka Allah, muji ka Rasulullah, biasana ngeunaan keagamaan Pak, nu saterang abdi mah Pak, leres kitu Pak. Bener pisan cempaka. Jadi eusi pupujian teh siga kitu gitu nya. Muji ka Allah dia nih rek nambahan dia nih. Sok dia nih. Bade nambihan sakedik fungsi pepasinga pujian teh nyaeta pepeling tiasa ajaran agama tiasa oge tobat ka pangeran sapatos kitu Bapak. Ya, benar dia nih nuhun karena pangdedeuna nya. Nah, jadi barudak eta jawaban anu di padar ku hidup dina LKPD nya. Nah, barudak jadi dina pelajaran pupujian teh nu kahiji urang kudu paham gitu nya. Definisi atau arti pupujian. Ya, pupujian teh nyaeta karya sastra wangun ugeran. Ya, dina hal ieu nyata puisi gitu nya, wangun ugeran. Nu dipidangkeun ku cara dinadomkeun. Tadi dia aya dinadomkeun. Artina dilagukeun tapi khas pupujian. Aya lagu-lagu misalnya aya kakawihan, aya kawih, aya beluk, aya jeung rupa-rupa deui gitu, aya pop gitu nya, jeung rupa-rupa lagu misalnya. Kan dina pupujian mah laguna teh khas gitu pupujian namana dinadomkeun. Tuluy struktur pupujian teh nyaeta sapadana aya 4 jajar. Tiap jajar aya 8. Tuluy dina sapadana teh miboga purwakanti nu sarua gitu nya. Lamun A sora tungtungna A jajar nu kadua 3 4 teh gitu. Tuluy wangunna gitu nya. Wangun eusi pupujian teh tadi disebut puisi gitu. Nah, lamun dipakuat pakaikeun jeung struktur nu mangrupa aturan pupujian. Jadi pupujian teh aya 2 rupa. Aya pupujian anu luyu jeung aturan, aya pupujian anu teu luyu jeung aturan gitu nya. Nah, satuna eusi pupujian teh rupa-rupa. Aya muji ka Allah, aya shalawat ka Nabi, gitu nya, aya doa, aya pengajaran agama, gitu nya jeung sajarana. Nah, eta barudak ngeunaan pupujian teh. Tah ayeuna hideuk ku Bapak rek dikirim gitu nya aplikasi Quizizz pikeun nyeuketan naon istilahna mah nyeuketan paham hidup karena pupujian. Gitu nya ku Bapak dikirimkeun yeuna link Quizizz-na ya. Nah, sok enak ku hidup dibuka link Quizizz-na ya. Nah, sok tingali gadgetna. Jadi dina Quizizz eta teh aya 10 pananya gitu nya. Ngeunaan tadi di bejer biaskeun dina 4 pananya dina LKPD ya. Nah, barudak hidup geus buka karena Quizizz. Mudah-mudahan naon istilahna mah hidup geus bisa ngajawab karena 10 pananya eta. Gitu nya. Alhamdulillah anak-anak Bapak di kelas ieu palalinter balageur nya saroleh soleha. Alhamdulillah mohon. Nah, pengajaran poe ayeuna alhamdulillah hidup semangat gitu nya. Tuluy naon istilahna mah soson-soson diajarna terus akselerasina gancang gitu nya. Lamun ku Bapak dititah ngajawab KPD, dititah ngajawab Quizizz, alhamdulillah hidup gancang ngaresponna. Alhamdulillah tuluykeun sikap hidup siga kitu, ngaredepkeun oge hidup geus alus gitu nya alhamdulillah. Tuluykeun diajarna siga kieu. Sareng tutup wae ku doa gitu nya pelajaran urang poe ieu. Sok dipingpin deui ku adek, dek. Anu adek dek. Tutup. Mohon Bapak kanggo nutup kegiatan urang ngadoa sasarengan. Biasana ku doa majelis. Doa majelis teh kan ya apa Rob? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.